A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halala muharraman bil ijma'. Jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal, ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma'. Zina teh geus arapal sarerea, hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka paeh. Lamun guer muhson dijilid 100 jilidah. Lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh jero. Saparo paraeh wae pokona. Zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan. Teu puguh ieu bakalna bin saha. Borosot anak ka alam dunia teh teu puguh bina. Lantaran tatadina Salome satu lubang rame-rame. Supaya ngajelaskeun tentang turunan ulah acak-acakan, maka diharamkeunlah ku Gusti Allah zina. Wari jana teu puguh teu karung ngahalalkeun zina. Lah kiai ngomong segala haram segala naon. Wow, barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zinah teh timbul tina cinta, aya nu zinah teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tah mah geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lumpat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beuki deukeut ku ari. Masya Allah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat. Polsek gerak dan Ramil gerak, Koramil gerak, kabeh toko masuk. Tak di dieu. Aya ge nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teberes. Masya Allah, karimnya perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang, lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari, wah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu di Tangerang. Masyaallah, batak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter, sedangkan pinter kudu sakola, sementara kabar-kabar di sakola seperti kitu urang serba salah. Kos kitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad.
atawa ngahalalkeun minuman keras khamr bir kunyana dihalalkeun menzen kunyana dihalalkeun vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun ngaleungitkeun kana kitu pikiran ngaleungitkeun kana akal kunyana dihalalkeun ieu geus bae murtad ya Allah ya nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kiai jadi menangkeun kan los sia barareuki mah hai jawara hai pemuda tapi ai datang ka ngahalal ke maula ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman urang ngakurkeun nu salah jeung nu bener di negara nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun karena hukum-hukum nunges jelas dina Al-Quranul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entah kurang sieun. Ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah. Ya ne siksa. Jadi lamun ku hari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanyakeun. Ulusia pantaukeun habek goblok mah kita tanya geus kudu siksa eta teh anu kos kararitu teh jang itibar urang tah lantaran di Indonesia teh kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep nu kuduna dihad ternyata diantep nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah masyaallah ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting aki-aki anu hudang ti peuting jelema nu udang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan can aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar udang gitu mah teu beres bapana kan udang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang kata tanggana ke kaganggu goblok-goblogan datangan sial da orok aing itu bisa berarti kaganggu ku orok padahal cak malaikat sia nu sial hees bae eta teh nanggu si Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah aturan aing teu tahajud jadi tahajudan lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa hees keur peuting masyaallah tah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna
ya aki-aki jeung nini udang dipeting eta ge sarua teu kuatna ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus ki teu wer lain ngisang balik deui lah geus sakira teh kumaha isuk bae tah mah siksaeun aki-aki kos kitu mah. Aduh, jaga aki-aki geus kolot geus dol berarti ya lah. Langsung nyana mandi budak. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih cakna. Baheula mah keur tilok hayang kiih, tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakna nuhun. Kiih tahajud tuh. Jadi eta teh teguran ti Gusti Allah, hayang kiih teu kuat teh teguran. Sebab gereng orangna tilok udang peuting urang mah juga greget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kiih bae duh cenah kudu kumaha pugu eta teh dihudangkeun ku kiih malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna mama hampura ceuk ini kula ieu tidak hudang aya ti peuting nginum loba sia tegarji tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk es kulantaran basar lalagaan balik deui jangan kebeunang sabulan ka dinya ampura mama ieu kula mah hayang udang ti peuting kabit jasa tapi teu daek udang nginum nu loba sia mah cak nginum sakali dua kali katilu kali kita nginum nyolok lok bener barang peuting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondoyo teh kieu tah jadi jelema anu teh hudang ti peuting nu loba coba ge nginumna tong ngadahar sambal nu loba wah tah mah geus pokona mah kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang ujar atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah los pajak tapi ulah ditekadkeun halal aya beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak dipajak gupak cenah kos kebodongkol nya nama geus gupak. Ih, mandak cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka Jawa. Kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu. Ngan mendasar aing mah sona. Sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep khusus hese bae. Hese beta khusus teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah khusus teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep Bupati Garut kan kiai teh. Eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae. Bupati Bogor teh wow eta teh kiai. Sakar ngaranna? Bupati Bogor. Tuh, pan siapa nyaho aja sempat babaturan sia kan. Atuh, aing didegekeun we atuh aing nyaho. Eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh Masya Allah lamun menteri agama atau talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang
can kagiliran jaka bege salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang teu dihitung gitu ku rakyat je warangsana kan gitu nyaho urang getet sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan aya teh sakitu persen deui ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan geus kanyahoan ku aing urang mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang emang kumaha gitu Numadak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai cekna tidak akan selesai saking non gitu lapis wah ilalaga nah ieu mah keur carita sabodonya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajunjana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat diatur ku nyararana nanya nu nyieun pek ai barareki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak inum dipajak meuli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saya eta bupati saya eta gubernur saya eta utama RI 1 kerecek Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur dia ngerecek ternyata makan kafir iya sing hade tah ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urangna bakal dipajak karak-karak datang ke pagar kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak nyala darek mah gupak dipajak pek nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang kunaon eta bensin kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa ieu nu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sabener-benerna pamarentah nu halalan kumaha coba eta kumaha eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah cek PNS saya moal ngaji deui minggu hareup anu nitahan ngaji ayeuna teh los ya ngajina jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede menta nya naga memantak aya hak sabenerna mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit ti pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pamarentah cek Imam Ghazali dia teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab atuh aya hak wae kula paling seuri geus teu naon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh los teu emang ka kula nu ngerad aya
ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameunangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak kodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh Masya Allah karim atuh ai pamerintahan anu kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab tuh suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pemerintahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar di pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hadayeuh lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur ayo urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji jakna hate teh teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngalaglegan duit masa duit pamarentah teu hayangeun keur can jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah keur can terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kerjaan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sup jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ke masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh pindah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pasantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa bae kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tah kos kitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatan be ku batur dimangpaatkeun
tapi kuari hajuaran teu malah pindah ka dari itu. Nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing. Aya naon ya sia, coba aya naonan. Terus kurang diwarah nafsu urang. Oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah. Emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkan negara, bangsa jeung agama. Tapi ketika hayang kana duitna, dunyana, ieu nu cilakaan. Jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau. Ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek ulang teh bere duit sia rek mere gede leutik. Siapa pajar bener bae kan tuh siapa tolol sih. Sabaraha urang nu ditolagon teh wau mah terus berjuang ayo ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang atuh datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu kalau teu dahar kajen diberkatan bae. Siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh wale datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubiru falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu mah emang tugas ti Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu ngan ketika dibere duit teh embo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jang satu itu mah rahasia negara tuh ka situ ulah di dahar teh Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah ibarat caritakeun abahnya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ombalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna. Kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata ka kuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sopo nyan mah teu husu ge urusannya na ieu teh waktu mantak dibikeun ka Haji Pendi itu khususnya na mah beleteran jalan pas gitu. Cenah atuh berarti racun sama nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Tek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah dengan di perusahaan, digawe di perusahaan halal tambah kos gitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad. Hese di negara model urang mah tuh hese. Mantap. Mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Moal gede di bawah ngaji mah. Moal bupati moal ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan hayangna teu terjalan ka luhur bae teu terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah. Urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae teh kan hebat tong kos itu mah teh. Ngaku berarti nya lah aing geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teu kadeuleun jeung kana emang ngajina di handapeun tanggal Ambon bae. Oh masalah. Geus budak beldug teh kan memperbaiki setik jauh tah. Kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari. Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dzalik wa min dzalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah
mantap sabara urang anu calon bupati nu bisa makukula di nasehatan diomong disindiran rangka cerita datang mus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kita jadi po orang mana jadi gitu usaha baik ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha Allah mah gitu nyaho teh mah moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah negara moal ka jadi kumaha gitu ieu dek memperbaiki diri bakal kapagi jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan nu mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui komo nu geus umurna leuwih ti 60 mata moal kebal deui jasa da mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal nu hideung ieu bae asal ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah tah ieu ulah datang ka ngahalalkeun barang haram aulafa wujuba mujmain alaiha tawangana pikeun kana wajib mujma alaih salat 5 waktu dina pikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad. Atau sarakaat geus sarakaat. Subuh mah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, isya 4 rakaat. Ieu teu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah, sebab kan urang teh tundu waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib eta mah henteu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh masyaallah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib ngan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah Allahu a'lam bissawab.